ya. Ayo tuh lah. Jat, saya jengkel kene tuh kasih tolak. Jengkel jasa aing, nya pancingan aing ketinggalan, mie aing karek meuli, geus nyemplung ka empang. Apa orang jalan di bayinya? Jalan naon? Kadang aing mikir heula. Saya nyeleun naon ka luhur dong. Aing mikir dayat, siap bantu mikir naon? Ayo orang mikir lah. A few moments later. Dih, stole di bae. Apes di bae ieu mah. Nah, jelemana datang poin jailan yeuh. Woi, sia kedot bengong bae. Apa budak masih marah kenehnya ka aing gara-gara kamari? Woi, siap kunaon cicing bae. Teu. Anggeus aing minta hampura masalah nu kamari. Woi, dak Aisyah lapar teu? Lah sia, nanya lapar tadi monon di sia. Adina kita mau naon sih ya? Woi, sia ngandeureut teu? Lah, tangder di mana mau ge henteu? Atuh ngalah heula di kebon tua. Nu bener sih ya. Ayo geus berangkat. Ayo. Ayo. Tuh, kemana? Yang geus ayo urang ngala. Atuh alat tuh sia duaan. Yang ntar ayo urang ngalan dong. Ayo. Keur naon budak? Terus nyokot dangder mang. Garak dia asa nih dangderna ye. Emang eta dangder saha? Boga uana si Tole. Tole mana? Tole itu nu dihareup tuh. Bok tas ya kanyahoan ku jelemana. Nyiri. Andang dari kebon aing. Yoga lah capek. Udah datang nih. Ngambek teh nya kai. Lek, sia bebeja eta kebon nu ua sia, urang nu ua batur. Mau nyeri culi aing di ceweran. Atuh bener boga ua. Tapi ua batur. Aduh. Sial. Ya. Emang eta dangder saha? Boga uana si Tole. Tole mana? Jewer aing jewer.